Mangka eta kesang teh janten ukuran kana dosa urang. Matak aya kesangna teh wungkul ngeueum kana mumuncangan. Dosana teh meureun sakitu. Aya anu ngeueum kana tengah bitis, dosana teh sakitu. Jeung saterasa-terasa tug dugikeun ka aya kesang anu ngalimpudan kana mastakana. Cek sepuh mah berarti dosana teh salaput. Salaput hulu cenah gitu. Ieu da sepuh baheula nya. Salaput hulu. Nya salaput mastaka. Asa kararagok nya nyebat kitu teh. Sapertos bade jarah geuning nya ka Cihanyir. Pan aya makam ulamanya Mama Jainal Mustofa. Aya 4 teh ya. Pan dimakamkeunna teh di pasir. Pak kapungkur nyebat teh pasir naon teh? Pasir leutik. Asa para ramengnya nyebat pasir leutik teh. Nyebatak anu neme bade jarah teu terang lokasina. Sok aya nu naros. Cenah bade jarah ka Mama ka yang 4. Cenah di pali mana? Oh, cenah di pali anu. Oh, ieu bade ka pasir leutik. Oh, cenah pasir alit mah pali ditu. Nuduhkeun teh. Anu neme memermarukana beda pasir alit jeung pasir leutik. Padahal adi lanceuk alit teh leutik teh alit teh eta kene. Sok para rameng anu sok pada anu aslina ti ditu kitu nya kitu we. Ulah dirobi saena nya. Pokokna nu teu terangkeun komo deui ibu tah. Lamun ameng ka daerah Cihulang tapi sana ranca heulang daerah Ciparai ka di Gardu nya ka Cihulang ka eta nami lembur teh mun araraneh tah mah. Ranca heulang ka ditu teh aya taman stroberi, ka ditu teh Gadur Kencana gitu. Anu bobohongan. Tah itu nami lembur. Di urang mah alhamdulillah. Ieu lembur dinamian ku sepuh kapungkur ku nami anu kalintang saena babakan. Aya nu nyebat teh Setia, aya Satianya. Janten ieu bupunuh nu rasa mana ieu teh. Sugan eta papunuh sok nyeratkeunana babakan Setia, terus Setia yang lain. Setia, matak alhamdulillah Setia satuhu gitu. Geus najolodog teu acan bongkok pas Setia keneh. Masyaallah. Tah. Tah, punten.